Punten meni asa tarari ingisen itu kamarananya atau nih Rupi Bapak Ida aya di bumi gitu. Iya abdi hoyong nepangkeun etang-etang sakumaran siang. Upami aya mah pangwartoskeun atuh Bapak Ade. Oh geuning eta Bapak ada mah. Saha nu gogoropan cekana cara-cara istri mangkari keur neangan areng ieu teh. Ara yang marahal wae tapi ayeuna kelebaran mah alhamdulillah geus menang loba gitu nama. Rek nyusul pamajikan sunggan kadenge kene suarana. Kalau bisa Bapak abdi teh tos ngantos-ngantos wae ieu teh tos kesepian. Di antosan teu aya we uwi. Abdi tos daya nu ngarencangan ieu teh. Ari digaleung abaida nu bageus da ku karempong ari diombang mah apaida teh ombang ku tambang. Umbang ku tambang diumbang umbang ku tambang. Punten Bapak Ida aya gitu di bumi? Aya saha teteh? Oh, geuning maneh nyusul aya naon? Aya penting waktu Bapak da geus heubeul teu balik-balik. Aing teu balik-balik apaan aya abah teh ieu? Geus ka Pangkalan, geus ka Wanawali, geus seet 17 juta mah. Heuh, nenengan kai teh mah sabenerna mah rada hararese ayeuna mah, tapi alhamdulillah geus loba jaringan kabagean bahan areng teh. Minangkana ieu teh keur nenengan keneh areng aya naon atuh? Ari Bapak meureun abdi teh meureun tos teu boga bekel naon, apan meureun kudu barang dahar. Di Arab-Arab teh meuni lebeng eta lebaran oge meuli teu balik.
geus kieu we atuh ayeuna mah mamah euy wae ieu kagok keur jual beuli abah ida teh sabab anu pesen areng meni waduh disuklakna cicing tuh tinggal itu dina SMS kuat geus merelok nu 5 karung anu 10 karung aduh bajarkeun teh di mana aja alamat teh eta di Ciselang na Leuweung Awi aduh ampun ting arah ka Munjul man mah teh heula nya engke lah gampang ieu nek dua beuli heula aduh ampun ting heuh sok atuh tak ieu keur ngarungan keneh ya aduh ampun pesen 18 karung lawan man heula nya oh atulah enak marek balik we Ari di hari ring kula bayeuna ambil gapungkur satuan cahidang ayeuna kajampang deui apa da di Jakarta Kebayoran ayeuna kajampang deui anu mana pepanana sahroa deui Sinan Sari anu bageus moal parsarida dosa abai dah dia anu bageus teh moal parsarida dosa sangkana jadi sauyunan apa ngayehat cerangkong anu bagus haturan ka payuna deui heran kaji deui naon anu dibelang apa duh sayuran di anu mana kekapaksa apa cara deui ojong di serangan aku apa cenah di anu mana kapayuna deui ribu kiwayana apa kabas bosongso orang suka-suka dan samsara apa nade deui aturan apa nade deui anu bageus teh kapayon
bobonan aduh riuh apa kepas postrongso aduh riuh riuh di apa nadede jen sorangan pekan lain kurang dahar papa cukil kau sinatura tahu di mana deui aduh sayang aduh riun apa kau jual cilandang aduh riun riwok di apa naihan cilandang cerangku anu mana di sarangan bapak adut tuh sayuran cilandang di anu mana apa najana cilandang di anu bageretnya suka payunan Ari royong, ayang bangkung kepada dari hari kuma apa di Jakarta kebayang barakan nyambung hari mutan bapak jadi wah bunyi hari ngecek bapak nana ada yang batu ngecawin ulang waktu apa nana sahrul dei rongka-rongku lamun lain apa ida dia nuakeun ka bebende ulah waka sok rangkang rongko lamun lain apa nana sahrul sedang sari anu bagus apa naik hamadai cilandak cerangku anu mana di sarangan wapaida bos arang ciselang deui anu bagus ayo urang apaida deui anu bageus teh kapayunan
faida pusaran sesalang deui dangkal kesaweunan kumadi cerek ngeco dah buruk mah mawalang sepakade nabatu anu sayang kumadi cerek nampong babaca tong lamun wae aturan kapayunan boyong di serangan kuat pada di Jakarta kebayaran deui anu panah geuningan mah geus nega deui aturan abdi nu sono boyong di serangan aku pada ame celana cerangkong anu beukeut papadut ku sayuran deui apana cenal celana deui anu